hapunten nu kasuhunkeun di nasional aya pilda cil aya pilda i aya pemilihan dai cilik aya pemilihan dai nya di dieu mah aya ge pilda tet pemilihan dai petet panginten nya nu hadir akang amang wa alo ece acet eteh bunda mi mo sebagai juri potoloknya upami uspet tina ngadugikeun anak aya nu merenah genah tur tumanina mugi asing jadi barokah upami aya nu salah mah nah salah ucapna salah kateranganna salah dina bahasana salah dina balaghahna salah dina bahasa Arabna salah dina kasundaanna hapunten nu kasuhun ayeuna diajar ngomong hampura mun rada cowong abdi diajar nyarita modal ukur la haula lamun mah aya salahna nyanggakeun sadaya daya niat mah hoyong manfaat najan ngomong paburisat mugiam nyadak maslahat dunia oge akhirat dunia oge akhirat cring tolong batok cring kuya batok digegel ucin ieu urang areling ka Allah berangjeng peuting amin ya robbal ieu ngabuktoskeun urang teh kada seueur diajar ti sireum sireum teh naonna ibu mangga sireum taliti abdi pernah ngobrol jeung para ahli yen sireum teh hiji makhluk Allah nu luar biasa kebersamaanana gotong royongna terkenal sehingga orang sok sering ningali aya sireum keur babarengan mawa remeh aya sireum keur ngagotong roti nu leutik ibunya bubuk roti malah cenah sireum di negara persireuman ibu nepi ka dibagi-bagi tugasna ya tapi contohkeun keur urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qadara alaina bil jamaah fi hadhil haflah al mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha
wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, langkung tipayun sumangga urang zami-zami manjatkeun puji rawu syukur kadat murbehing alam, yakni Allah azza wa jalla nu parantos maparin sugrining nikmatna ka urang sadayana, terutami nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat semangat, nikmat duduluran, nikmat jadi orang Indonesia, nikmat jadi orang Sunda, sehingga alhamdulillah dina ieu wengi anu mulia nu dimulyakeun ku Nu Maha Mulia, dina makom anu suci nu disucikeun ku Nu Maha Suci, bari nyandak niat tekad anu agung nu diagungkeun ku Nu Maha Agung. Urang sadayana tiasa hadir, hadirna lain sembarang hadir, tiasa ngariung ngariung lain sembarang ngariung, tiasa kumpul-kumpul lain sembarang kumpul, hadirna lain tamasabal, hadirna lain ubara cangkel, tapi hadirna hayang wedel, hayang mundel, hayang kandel keimanan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mata urang sadayana ngaleut ngeukeui ngabandaleut ngemat-ngemat nyatang pindang ngabring di bumina masing-masing, hadir dina ieu tempat, dina ieu saat, dina ieu waktu, teu aya sanes hadir urang sadayana hoyong nyaketkeun diri ka Allah subhanahu wa ta'ala, hoyong magehan nu disebutkeun hablu minallah, oge hoyong niatan hablu minannas. Amin ya robbal. Pamugi ku hadirna urang sadayana, daru masa urang mah jalmi kotor, tapi ku hadirna urang tiasa janten wasilah beuki caket ka Allah, margi urang hadir di dieu teh keur nyucikeun Nu Maha Suci dari urang mah kotor, keur syukur keur muji ka Nu Maha Kawasa, da urang mah dina diri sok aya pupujieun, keur ngaku diri da teu aya daya, teu aya upaya, teu aya kakuatan, urang mah lempang dilempangkeun, kecap dikecapkeun, kicep dikecepkeun, usik diusikeun, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teu aya daya, teu aya kakuatan angin ku pitulung Allah anu agung. Matak mugia ku hadirna urang linggih calik dina ieu majelis keur ngabuktikeun yen urang teh butuh ku Allah subhanahu wa ta'ala, nu musik nu malikeun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Sesuai gini ngesok nyaoskeun ku urang sadayana, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amin ya rabbal alamin. Salawat miwah salamna sumangga urang sami-sami haturkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi tehilang ka kulawargina ka para sahabatna ka tabi'in tabi'in ka ulama al mutaqaddimin ulama al mutaakhirin ka guru-guru urang sadayana ka sepuh-sepuh urang sadayana nu parantos tadi diwincik hiji-hiji ku kiai parantos disebatan tadi diuntuykeun ku ulama dina tawasulan mugi aku wasilah tak tawasul nu luar biasa nu tos diebrehkeun nu tos diguar nu tos disangakeun kateranganna ka urang sadayana sing jadi cukang lantaran urang sadayana nyambung nu ngakibatkeun urang sadayana dirawuh dipangku di aku janten umatna nu bakal kenging kebagjaan dunia parat natran dugi ka akhirat kenging syafaatil utma di baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi kasepuhan nu kusim kuring dipihormat dina ieu waktos anu sami-sami riung mungpulung dina ieu majelis dina ieu tempat dina ngabako sajam pami di ditu aya ngabako saamparan nya banyak. Alhamdulillah abdi secara pribadi bingah amar watasuta bagja ka giri-giri lir ibarat kagunturan madu kaurugan menyan bodas digupai dihiap diajak dina acara ya Allah ya Karim luar biasa iya jujur abdi teh saking kubingah dongkap ka dieu teh dari ukur kapujur nalintik diri mah abdi teh jalmi nu masih keneh teu harta teu harti masih kaukur ku umur kawawaku katiasa ngan ku sabab digupai dihiap diajak dina jalan kasayang diajak riung mungpulung di majelis matak keun we abdi teh bade diajar we dina ieu wengi mah lamun Gatot Gacak mah ngapung ngawang-ngawang Ustad mah ieu mah ngapungna ge ngawani-wanikeun karep jujur abdi mah da di Tasik ge disebatna di ditu santri kalong diajar ngomong teu acan santri mukim komo deui kiai ajangan ustadnya namanya santri kalong diajar ngomong batak dina ieu wengi mugia ku hadirna sim kuring ngiring ilubiung ngiring jabung tumalapung punten sepuh sing jadi wasilah sim kuring teh jadi nyeueurkeun wargi nyeueurkeun ilmu nyeueurkeun guru nyeueurkeun bahaya amin ya robbal matak hapunten nu kasuhunkeun di nasional aya pilda cil aya pilda i aya pemilihan dai cilik aya pemilihan dai nya di dieu mah aya ge pilda tet pemilihan dai petet pangintennya nu hadir akang amang wa alo ece aceuk eteh bunda mi mo sebagai curi potloknya upami uspet tina ngadugikeunana aya nu merenah genah tur tumanina mugi asing jadi barokah upami aya nu salah mah nah salah ucapna salah kateranganana salah dina bahasana salah dina balaghahna salah dina bahasa Arabna salah dina kasundaanana hapunten nu kasuhun cek simma mah kieu bahasana tadi bege didugikeun ku abdi Usman abdi teh asli ngaran mah Usman maneh mah alhamdulillah teu eraan ngan ngerakeun cenah nya ibu matak hapunten dina ieu saat sim kuring bade diajar ngadugikeun sapatah dua patah kata sasiereun sabeuneureun cekolot mah ai sieur teh kan anu sok dina kokopannya tanapi dina paranti nyileungleumna hayam siereun teh sato nu kacida enan sieur teh sato nu kacida pisan leutikna
sigana teh ari jeung tongok masa 11 12 punya sok we tongok ge kan teu katinggali ngan saukur beureum we nyaho-nyaho inung suku we bareuh nya bari dilalaki untungna teh taraka istri eta mah ibunya jadi leutik sasiereun sabeunyereun kan ari beunyeur ge ece dina beasna sok aya beunyeur kan beunyeur ge leutiknya matak mugi we sanaos abdi teh tuna ku sagalana ku hadirna dina ieu saat teh janten barokah us mangan saukur boga kaleulihan teh buukna jamprig sukuna jebrak awakna jibrek kahayangna we nu jebrok gitunya matak piduana kita sepuhan sadayana dina ieu wengi simkuring bade diajar minton panggeunya simkuring mangan saukur bogana doman we nu ku abdi ge diabadikeun nya dina YouTube ibunya nadomanana teh judulna teh santri kalem diajar ngomong nu diawalina teh ku jring tolok tok jring kuyabat tok digegel kucing yu urang areling ka Allah berang jeung peuting nami abdi santri kalem nu resep ulin ka kobong ayeuna diajar ngomong hampura mun rada cowong abdi diajar nyarita modal ukur lahaula lamun mah aya salahna nyanggakeun sadaya daya niat mah hoyong manfaat najan ngomong paburisat mugiam nyadak maslahat dunia oge akhirat dunia oge akhirat jring tolong batok jring kuya batok digegel ucing iu urang areling ka Allah berang jeung peuting amin ya robbal amin. Tadi nu dibahas buka sepuhan maung manusia unggul yang namanya ucing ibunya uus nu keur diajar cicing hatena dina tetap ranggeunat diajar ibadah ka Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal. Punten upami maung mah eta mah kateranganna tos jelas upami tadi mah ucing uus cicing eta mah produk abdi ngadadaknya bisi cenah katerangan anak kumuhun nya hapunten kasepuhan. Baiklah ibu bapak hadirin wal hadirat sadayana dina ieu riungan nya nan kempelan teh tadi teh namina teh kempelan Baraya Sunda Raja Polah alhamdulillahnya. Oke hatur nuhun ya acara teh diliput ibunya alhamdulillah diliput nage ku salah satu konten kreator nu sami keur ngageungkeun kasundaan namina ke dibuka we dina YouTube nya namina teh Lebet TV butuhnya bahasa Sunda jadi urang teh lalebet karena TV alhamdulillah hatur nuhun Kang Agus nya anu parantos ngiring gabung Jumalapung Widi kasadayana sepuh sadayana hormateun simkuring dina ieu wengi anu mulia nyepuh alhamdulillah da urang teh hadir teh dina ieu majelis nu barokah dina pergantian tahun tadi saur sepuh mah cenah tahun salawe nya da baheula mah geuning salikur 2 likur 3 likur 4 likur salawe nya jadi dina tahun salawe ieu urang hadir ieu teh mugia sing janten berkah komo deui cicirena ibunya kabuktosan urang sadayana ya Allah da ieu saur katerangan ibunya dina hadis Rasul nalika urang nuju kempel komo deui ieu disarangan ku hujannya bu saur katerangan nalika hujan teh kan hujan teh pertanda berkah lambang barokah malah nalika lungsur hujan teh sae pisan ku urang dianggok nyaketkeun diri ka Allah dianggok ngadoa sabab nuju hujan teh makom ijabah matak mugia naon nu parantos direncanakeun ku urang ti A dugi ka ayeuna di awal dugi ka ayeuna terlaksana sabab eta teh kan pada malahan urang doa urang da saur sepuh mari doa teh kan aplikasina buktosna teh nyaeta ku gawe
ku ngalaksanakeun ti kawit ngarencanakeunana babadamianana dugi ka ngagupai ngahiapna lewat langsung atau via media sosial napi kadina ieu wangi nu tapi mendekat nu dekat merapat termasuk segala acara nu tos disiapkeun kanggo ieu wangi ieu teh doa urang sadayana dina kasayan mugia ieu doa sing diijabah ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal sing ngajadikeun urang sadayana janten jalmi nu langkung barokah ari barokah teh cekolot mah nambih kasayan mata geuning eceuk eteh bundanya lamun urang ngagoreng naon ece ngagoreng opak meuleum opak nyieun kue geuningnya ketika opakna digoreng ketika kuehna didamel terus ngabuduk-duk ngabadagan mununya sok disebutkeun we barokahnya leres ari barokah teh ngagongan ngagedean tah matak mugia wasilah ieu acara urang sadayana sing langkung ageng kaimanan ka Allah Subhanahu wa taala sing langkung wedel kandel jeung mundel semangat urang keur ngahiji keur babarengan dina ngamumule kasundaan amin ya rabbal kalabatkan abdi baheula abdi teh mak bapak teh tukang di sawah geuning ibunya mak tukang ngaramet bapak tukang macul upami uing ngaramet sareng macul teh si mate sok nyanak berkat geuninnya ece dibungkus dina daun bentukna teh siga gunung ecenya meuni sok bunga teh jadi eta berkat teh ternyata tina barokah teh nambah ka bunga nambah kahadean sok sepuh urang uih ka bumi rame nya mulih emak mulih ti sawah nyana berkah kan nyana barokah dan meuni bungahnya urang teh ningali berkat teh napih kasayan tuh alhamdulillah begituna yakin urang sadayana ku hadirna dina ieu saat gaduh patekadan anu sae matak bakal janten barokah komo deui keur mah urang teh lembet kana tahun baru tatami urang teh teh dina hiji Rojab naon cenah teh Elis hiji Rojab naon cenah teh Apong hiji Rojab anu mana Rasul wae para sahabat terus urang sadayana pada mafhum yen bulan Rajab teh bulan anu barokah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Allahumma barik lana wa ballighna Ramadana ya Allah pangeran abdi barakahan diri abdi dina bulan Rajab suci bulan Sya'ban oge sami oge di bulan puasa ya Allah nu Maha Esa abdi nyuhun gendi raksa hoyong janten jalmi bagja hoyong janten jalmi mulia amin ya rabbal alamin hujan lungsur ciri barokah hadir urang ciri barokah bulan Rajab bulan barokah alhamdulillah amin ya rabbal mugia ku hadirna urang sadayana nya da tadi ge saur sepuh cenah teh sing jadi tafakur kana diri
ari cek pun guru mati Bojong Kupanya palih kota Bojong Kupa Ketongoh ibu caket Sarengkol cenah jalan bade ka Galunggung di dieu masih kene kelurahan Sukamaju Kaler abdi gaduhpun guru di dinya teh Kiai Haji Muhammad Sodikin sok ngamaknaan tapakur teh uspet uus tapakur teh tapakuran kudu diukur kata dinya sabab saur keterangan para kiai para ajengan nyambung ka luhur mah ciri jalma nu sae teh nyaeta nu sok tapakuran kudu diukur poe ieu kudu langkung sae tibatan poe kamari jeung poe isuk sanajan ari pati mah ari nyawa mah ari umur mah rahasia Allah tapi urang kudu sakuat tenaga ngolah diri memperjuangkeun amal sasae-saena ngagaduhan rencana ngagaduhan ajem jeung patekadang supaya poe enjing langkung sae amin ya rabbal takut itu namu gawe nya kakang teteh mang abah bibi ua alo acek bunda ubi abi nya sadayana kuryung mungkulungna urang sadayana dina ieu wewengkon dina ieu tempat teh ku pangawasan ieu kuryungan ieu teh sing jadi wasilah cenah saur sepuh mah saur nini abdi mah us kudaek riung mungkulung model kieu mah insyaallah urang teh bakal apal makna kahirupan zaman nusok daek riung mungkulung dina kahadean mah diuji bakal sabar menang nikmat bakal syukur hirup nate bakal sabar sadar tepatot ikhtiar sabar sadar tepatot ikhtiar amin ya robbal alamin alhamdulillah tak gitunya kakang aduh greg ibu sadayana teras deui kanggo urang saur sepuh mah cenah pun tadi kan abdi keur diajar we salit-aliteunnya dari urang Sunda mah luar biasa abdi pernah nguping di salah satu Sundaannya nu aya di Geger Sunten Kang Bapak yang terhormat Bapak Taufikur Rahman urang mah kudu syukur cenah jadi urang Sunda mah sabab ternyata ibu sadayana satos dikaji satos diteliti urang Sunda teh seueur kaleuwihan-kaleuwihanana naon ranking kahiji anu pangresep-resepna kana hal ieu teh urang Sunda naon cenah ibu ranking kahiji urang Sunda teh nyaeta resep kana ngaji diri ngaji rasa ngaji sapertos ieu jadi kaleuwihanana eta resep ngaji nu kaduana cinta ka Siliwangi cenanya Siliwangi teh punten bade ngabahas teh bisi lepat ngan saur sepuh cenah Siliwangi teh silih seungitan silih wangian laras ibu pilih lepat jadi urang sadayana teh tukang ngaji jeung nu resep ka Siliwangi silih wangian silih seungitan silih bela silih jaga silih asah silih asuh silih silih tulungan tak eta ibunya teras deui nu katiluna nya ibu ciri urang Sunda teh resep ngaji cinta Siliwangi jeung cinta ka mana ibu Persib cenah ibunya da leres atuh ibu sadayana da urang mah urang Sunda gitunya urang diantawisna urang Jawa Barat gitu ibu tah jadi upamiku urang bade dilenyepan papagah sepuh papagah nini ka abdi yakinlah sadayana ge tos pada mapuh rek ganti poe rek ganti minggu rek ganti tahun keur urang mah teu aya deui kudu sapapanjangna waspada mata urang mah geuning teu lepasnya papagah ti sepuh da ieu teh kaitanana luar biasa urang mah kahade di setiap tempat oge di setiap waktu oge ulah leupas cenah sing pake ieu papagah nyaeta kahade perhatikeun tapelkeun dina diri nu disebutkeun tata titi duduga peryoga nya Bu laras urang mah di papagahan teh eta teu sepuh tata titi duduga peryoga tata titi duduga peryoga ini luar biasanya satosna ku abdi ditaroskeun ka sepuh gitunya ditaroskeun kanu saluhureun abdi arat tata titi duduga peryoga teh teh maknana lebat dalam kurang lamun dilaksanakeun teh luar biasa ari tata teh naon ibu tataman cenah sireum
Jadi urang teh kudu loba diajar kana naon, kanu aya di sekitarna. Pantas cek hadis Rasul, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Sok tafakuran nu aya ciptaan Allah, nu aya di sekitar urang ya Bu. Ulah loba teh mikirkeun bentukna Allah ya Bu. Kudu ningali kana ciptaanana, yakin namahan iman. Da sok ayeuna nu kahiji sireum we Bu. Tingali dina Al-Qur'an wae geuninnya ngarang-ngarang sato teh seueur dina Al-Qur'an. Sok pangorehankeun ngaran Abi Al-Usman aya teh dina Qur'an. Oh wah. Nya Al-Agus aya teh aya. Tapi sato hewan meseur dina Al-Qur'an. Aya an-nahl. Naon an-nahl teh Ibu? Odeng. Tuh aya dina Al-Qur'an. Aya an-nama, semut. Aya tuh. Maka kitu ge aya picontohan. Da Quran teh kalam Allah nya. Anu leres-leres moal aya lepatna ternyata ngaran-ngaran satu seueur. Aya an-nahl, aya an-nama, aya al-ankabut laba-laba. Aya al-fil, naon al-fil teh gajah. Aya oge naon deui seueur nami-nami sato. Ternyata tuh urang teh kudu diajar ti sireum. Malah nepi ka sok ibu sadayana nya, nepi ka Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salam, nepi ka banyak dikisahkan di Al-Qur'an. Ternyata Nabi Sulaiman sering sekali ngobrol nyarios terus diskusi sareng sireum tuh Ibu. Yang ngabuktoskeun urang teh kana seueur diajar di sireum. Sireum teh naon Ibu? Mangga sireum taliti. Abdi pernah ngobrol jeung para ahli yen sireum teh hiji makhluk Allah nu luar biasa. Kebersamaanana, gotong royongna terkenal sehingga orang sok sering ningali aya sireum keur babarengan mawa remeh. Aya sireum keur ngagotong roti nu leutik ibunya bubuk roti. Malah cenah sireum di negara persireuman Ibu nepi ka dibagi-bagi tugasna ya geus contoh keur urang. Jadi di dunia semut itu dibagi-bagi tugas, aya nu bagian ngabangun terus-terusan. Mata sok ibunya tempat cicing sireum bakal tertata dengan rapi, sabab ternyata aya bagian khusus menteri pembangunan anak ngabangun sekokohna salus-alusna, ditata, dijaga, bahkan nganggo benteng cenah Ibu. Tuh, jadi dibagi-bagi tugasna, aya bagian ngabangun. Terus sireum teh ternyata Ibu aya bagian pangan, ketahanan pangan. Mata Ibu sadayana sireum tara kalaparan. Sireum tara ngagalaksa, sok punten nya punten. Satu nu sejen masuk aya ngagalaksa. Cenah ieu usum halodo, ieu usum hujan, sireum anteng nya usum halodo, usum hujan anger. Sabab ternyata aya pasukan khusus, aya bagianana bagian milari tuangeun, dikumpulkeun, gaduheun leut. Nu akhirna keur usum hujan, keur usum halodok, sireum tara kakurangan Ibu. Tuh hebatna sireum. Ya dia hasil naroskeun ka saha ka jalmi dan naroskeun ka sireum meureun moal nemalan. Nu katilu Ibu sadayana Bapak sadayana sireum naon? Aya bagian ngurus naon? Sireum nu masih keneh laleutik. Jadi aya bagian ngabimbing regenerasi mun ieu mah. Jadi aya nu tanggung jawabna dengan saukur aya jelema teh aya orok gede diantap sina cicing di mana wae, sina ngamen, sina teu boga keahlian, sina hirupna katalangsara, hayang dahar hese nu akhirna melakukan tindakan kriminal. Ternyata sireum dibimbing kudu leuwih gede, dilatih sagala rupa nepi ka sireum begitu umur geus sawawa mandiri bisa nuluykeun perjuangan pasukan sireum. Tuh nya termasuk nu luar biasa ya Allah. Kunaon cenah sireum teh bogaeun ibunya, bogaeun sirahna leuwih gede cenah nya Bu, terus bogaeun sinyal eta teh Ibu keur pertahanan. Jadi nu ngaran-ngaranna sireum moal bisa kaasupan sagawayah usaha wae. Manehanana punten ka sireum nya anjeunna cenah Ibu. Jadi lamun aya musuh di luar anu rek ngaganggu, rek nu ngaguna sika, memeh asup ka jero,
memeh ngagalaksak, memeh ngaruksak generasi, memeh ngaruksak dahareun, memeh ngaruksak ketahanan, memeh ngaruksak kacak-kacak di jero geus beunang ku radarna ibu musuh di luar. Luar biasa. Mata pantes kalau urang mamagahan sok sing tata belajar ti sireum kerjasamana. Malah sadayana tingali sireum kadang-kadang urang kudu eranya. Urang cenah jalma makhluk mulia dibere akal jeung pikiran, tapi kadang-kadang eleh ku sireum naon sok papanggih panteleungeun nya. Aduh sireum mah rek lolobage aduh pantel we. Urang mah kadang-kadang masalah saeutik ge teu patanya tah. Sabulannya ningali tatangga imana jangkung asa awak asa menekan, ningali tatangga naik mobil dinas urang naik mobil ambulan, ningali tatangga ibadah haji urang innalillahi nya, ningali tatangga loba duit urang loba panyakit tuh seueur sireum aduh ya Allah nya benih rapi jalan babarengan sabuyunan nya taraya pak sireum silih gablok deh nya santai we jeung baladna tah ieu pantes cek sepuh urang teh kudu diajar tina sireum termasuk Nabi Sulaiman begitu sering diskusi sareng sireum. Atuh Nabi Sulaiman dina keterangan bagi ka nuju naik kuda sareng pasukanana eureun heula di lapang aya naon dipegat ku saha dijaga ku saha. Raja Sulaiman itu raja besar, kekuasaannya saha teu apal ulah-ulah manusia kabeh oge nurut, ternyata dipegang ku sireum nya setahun heula raja abdi bade ngaliwat cenah bisi katincak nurut tuh nya. Itu yang pertama. Titi bentar ya rada panjang salirnya. Titi dan naon cenah titingi kaki 1000 nya Bu, percaya we lah sanaos teu acan anu ngetan beunteun nya. Kaki 1000 itu ngalambangkeun ka urang sadayana eta sato teh sato anu luar biasa. Di mana-mana lempang tarapa heula-heula tarapa hiri-hiri berirama nya Bu. Sok aduh rapinya. Lamun cek bahasa kolot bahasa agama teteh tartib. Maheulakeun anu ti heula, mandirikeun anu pandiri. Jadi tarapa heula-heula, tara rurusuhan tapi senantiasa babarengan. Matak dina urang ning sakaya bahasa cekelak kudu sareundeg, saigal, sabobot, sapihanean, kacai jadi salewi, kadarat jadi salebak, repok, tak kudu kitu nya. Sabab urang sadayana manghirup kudu kitu. Kudu menjaga. Da ayeuna terjadinya berbagai macam bencana di antaranya jalmi geus teu diajar ka tinggi sagala teh hayang we paheula-heula dibere duit 2 juta paheula-heula nepi ka nini ka kusrukeunnya nini ka gencet. Padahal budaya tertib itu penting. Urang kadang-kadang sok era ari urang baratnya notabene mereka mah hanya melaksanakan budaya mereka, urang mah geus didalilan dina Quran aya, dina hadis aya, tapi kadang-kadang dina hirup teh geus mung tartib. Padahal ajaran agama eta teh tafassahu fil majalisa, luaskan tempat duduk kita, persilahkan orang lain. Ya malain kana-kana guguden mun hayang diadu. Ya Bu, diatur sedemikian rupa. Dan kadang-kadang sok ibu sadayana ayeuna terjadinya kecelakaan di antaranya tertartib paheula-heula sok engke bulan puasa. Ya Allah geus pukul lampu merah kusabab keneh maghrib da mun dikuat kapak keukeuh nu akhirna banyak yang celaka karena tidak tertib. Teu naon tadi teh teu merelek cekolot mah. Aya we paheula-heula dina sagala rupa, muntas hayang paheula-heula. Dina kendaraan hayang paheula-heula. Kadang-kadang nu penting mah tereh nepi matak cekolot ulah sok gancang pincang. Urang mah kudu bener-bener sing merenah sagala rupa ge. Da sok kadang-kadang abdi sok sedih. Ari judulna mah bade jaroh, punten Kang abdi ngadukung jaroh da resep. Ngan kadang-kadang sok aya nu jaroh teh kieu ya perlu diluruskan ku urang. Arikeun aya tawasulna nu lurus. Ieu dina pemberangkatanna kadang-kadang kan ibu-ibu leuwih seueur ti bapak-bapaknya. Begitu istirahat buru sutnya tina mobil teh tos teu kiat hoyong ka jaman
padahal ya tulisan keur pamegat keur istri daya tatu tartib ibu sadayana dikuasai ku ibu-ibu pinuh nu bapak-bapak oge nepi ka ceuk ibu-ibu teh elehan untuk awewe mah cenah lalaki mah bisa dina botol urang makan henteu cenah nya padahal geus buku tulisan ge laki awewe hese rek tartib teh mata nu kadua pantes cek sepuh urang teh kudu seueur diajar titi tinggi supaya hirup urang teh merenah dayana loba pipasehan teh kitu loba nu kena-kena wawuh dihulakeun kena-kena tatana dihulakeun kena-kena wah cenah eta mah teuas cenah diheulakeun ari jelema teu boga nu teu boga pangaruh sagala ge dipaneurikeun sok karunya aya emak-emak jaba geus kolot jaba awewe ya Allah dipaneurikeun pas teh ditingali keur mah geus paneuri Gusti salah mau fotokopian teh nya nu kuduna mau fotokopian kakak ieu mah haeuh rapot incuna ka bawahnya padahal kuduna nu kitu nu diheulakeun teh eta nu kadua tata titi duduga punten sepuh bilih lepat ya mah tadi kakara tadi macana ge nya duduga teh naon ibu cenah punten hap-hap ari hap-hap teh gini ngecenya nu sok dina tangkal gede ge nu uyeg-uyeg we kaya teh nu sok nololkeun letak nih ibunya tah gitu naon hartosna hap-hap teh ibu hiji sato nu apik nu hati-hati cacak iya Allahnya tangkal badan tapi selalu diuyeg-uyegnya bisi ayana naon hartina tah ieu ciri urang Sunda mah kudu apik sing taliti sabab cekolot mah seueur jalma nu cilaka teh lain ku hal nu gede tapi kadang-kadang ku hal nu sapele ceuk nini abdi mah kabeureuyan matara ku cucuk muning ku cucuk dinosaurus kabeureuyan mah ku cucuk asin deuleu mata hati-hati itu ibunya mata aya we katerangan urang mah sing apik sing taliti da geuning seueur jalma nu cilaka teh ku hal-hal anu sapele termasuk kaitanana ceuk ajengan kiwari mah tadina penggunaan media sosial ibunya sabab kadang-kadang orang media sosial teh sae kanggo silaturahim tapi loba nu dianggo ngagunakeunana teh keur mitnah batur keur nganiaya batur keur menyudutkan batur keur ngajadikeun opini nu salah nu akhirna terus menggelinding nu bener jadi salah nu salah jadi bener mata mangga lah sing hati-hati tentang abdi dugi kang ngadoman tentang HP alam dunya beuki rame pangeusina beuki rese teu lalaki teu awewe loba ka tungkul ku HP jeung tatangga hare-hare jeung dulur pak bae-bae ari masjid beuki simpe ari pasar beuki rame pangajian beuki suwung inditna pak embung-embung hiburan mah dirariung hujan ge marake payung loba budak nu culangung ka guru wanina lapung matak era bapa indung careurik bati kaduhung teng teng tong teng era atau sakitunya kan kamu pamidi-widian mah abdi nyana kibrotnya tadi teh bisi disusulan ku agengan teh kayaknya gitu apunten jadi eta pangemut urang sadayana nya yen leres kada hati-hati da seueur geuning jalmi teh nu cilaka teh ku hal anu kadang-kadang dianggap sapele lah wabdi bade diguar lebet-lebet teuing da tos pada mabhum duduga peryoga abdi naroskeun ajangan ari peryoga teh naon nya us lamun diibaratkeun mah geuning munding cenah us jadi eta munding teh sanajan sarakit awakna bararadap cenah sok munding nya aya munding sagede kelenci wadah munding mah wadahnya wah atuh cu cigranya tapi nurut kasaha ibu ka budak amon padahal budak amon teh kadang-kadang awakna mah leutik keceuk lah digalai ge moal teh jadi abon mah nya tapi nurut
Abdi ditaroskeun punten sepuh bilih lepatah berarti urang oge cenah Uus sanajan urang kumaha urang berat ku harta berat ku ilmu urang wah bergelar tinggi bahkan gelar urang S1 S2 S3 S4 nepi ka jadi beuteung ngadaran S tah urang oge ari bener mah rek datang ti saha rek ti saha ari beneran mah tarima we ulah iya palker budak kena tak mau bisa ngalu urang sih lah culang budak pemagahan kolot bisi matak jadinya laknat eta kayak dikutuk jadi sisir kerep henteu cenah ibunya jadi hartosna rek ti saha wae matak saur sepuh mah geuningnya rek ti mana wae ari papagah mah tarimakeun we cenah ibu sadayana nya daluang mah ti papada urang hartosna dina kahirupan teh urang teh kudu senantiasa nampi nya nasehat mah ti mana-mana wae ge mugia sing janten barokah amin ya robbal tak sepuh sadayana panginten da pada dipanjang-panjang ieu teh geumpeur matak alhamdulillah ningali kasepuhan calik abdi ge calik we ibunya hapunten patekadan masae mudah-mudahan urangnya sing janten jalmi nu tata titik duduga peryoga teras kulebetna sasih Rajab teh sing tambih barokah lamun saur sepuh mah cenah sing Isra maneh teh Usman cenah ajangan ari Isra teh kumaha isar we keur urang mah isar ari isar teh gesmet cenah nya geser samet teh nya tina kedua kana getol tina kara silaturahmi kana silaturahmi tina resep tina jarang riung mung pulung sing getol riung mung pulung malah cek sepuh mah mugia cenah urang ku ayana bulan Rajab ayana Isra Mi'raj teh sing kacangking dina diri teh 3 kekuatan nu kahiji ku Isra Mi'raj ku peringatan maneh sing bisa ngapung ngawang-awang nu kadua maneh sing bisa lempang dina luhur cai nu katilu maneh sing bisa nembus kana taneuh tatilu eta cenah jadi barokah dina Isra Mi'raj teh sing bisa ngapung ngawang-ngawang sing bisa lempang dina luhur cai nu katiluna sing bisa nembus taneuh ngahulang ta ibu abdi ngahulangnya hari teh abdi teh ngawangkong jeung salah sawios kasepuhan ti Sukamiskin Bandung da ngahulang sia saya abdi nah kudu kumaha tuh ngapung ngawang-ngawang teh abdi manae kana tangka rambutan we meuni karareum maksud ngapung ngawang-ngawang teh kan ari ngapung teh ka luhur sok lamun urang cenah naek we kana luhureun imah mimiti ka tempo oh iya tetangga urang teh geuning WC na leutik geuning tetangga urang teh belah ditu teh kieu-kieu artina ku ngalaksanakeun Isra Mi'raj teh ku pelaksanaan ieu teh sing beuki daek ngalieu kasagigireun urang bisi anu kalaparan bisi anu kahausan oh geuning dulur urang teh anu keur gering dulur urang teh anu keur butuh ku pertolongan urang geuning tetangga urang teh yatim tak kitu jadi sok maksudna lain ngapung hiber tapi urang teh sing luak lieu sing katempo ulah ieu mah meumpun we teras naon ece tiasa napak sancang lempang dina luhur cai teh sing bisa ngigelan zaman matak geuning ceuk bahasa kolot teh pikulli hal maqal wa pikulli maqal hal di setiap perkara yang ucapanna di setiap ucapan aya tempatna jadi urang sadayana tiasa lamun ceuk kolot mah cicing di tongoh pantas urang Sunda mah cicing di lembah pantas cicing di leuwih pantas cicing di sawah pantas mata urang teh kudu bisa ngigelan zaman nu terakhir bisa nembus bumi teh sing bisa memeres hate mata tadi ku kasepuhan ge dibeberes hate urang teh ku tawasul ku zikir mugia urang sadayana ku ieu riungan sing janten hamba Allah nu kenal ka diri urang sadayana akhirna kenal kanu maha kawasa amin ya robbal emut kena abdi dina acara ngabakos saamparan di Pancasila di ditu ketika sepuh-sepuh teh dipaparin selendang sareng wargu
Saur sepuh teh wargu teh waruga hartina kunyekel waruga wargu urang sing apal kana waruga kana diri sabab nu apal ka Gusti teh nyaeta nu apal ka diri. Nah sakitu wae lah ti Ustaz mah hapunten nu kasuhun nu dicarioskeun teh teh abdi teh hasil sapalih nyarina tadi ningali tina YouTube ibunya tina Google bisi lepat lereskeun margi abdi kersa teh hoyong nambihan guru hoyong nambihan ilmu hoyong nambihan wargi sakitu we nu tiasa didugikeun nu leresna ti Allah nu lepatna tina kabodohan simkuri Peri Irawan LP Sukaisi. Cukup sekian dan terima kasih. Buah tomat buah bencoy tamat coy makan bolu sambil cinupul ditoel-toel. I love you full well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.